teuing aya naon si goreng tulis ke tukangan kuring di mana di Laut Jayanti mangsa kuring keur lalayaran ngalukreun ka tengah lautan nu ninggali bating gorowo nu geulis horeng tukang katembong nganggo mahkota gelisna taya bandingna ngangkeun anteng dina cai di basisir Laut Jayanti angkeng-angkengan ka tengah lautan disarengan putri geulis nu ngageugeuh Laut Jayanti meunang asih di anjeunna hate bunga daya duana neneda kanu kawasa mugi Gusti masihan bagja Laut Jayanti emang mantap kuring bagja pisan nuhun geulis katampi ku Kang Adam Jarum mangsa kuring keur lalayaran ngangkeun ka tengah lautan nu geulis bating gorowo nu geulis aya tukang katembong nganggo mahkota geulisna aya bandingna ngangkleng anteng endahna cai di basisir Laut Jayanti angkeng-angkengan ka tengah lautan dibarengan putri nu geulis nu ngageugeuh Laut Jayanti meunang asih di manehna hate bunga daya duana nenada kanu kawasa mugi abdi kenging